Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kaum dangu sadayana tepang deui sareng pun emang dina guaran Sirah Nabawiyah. Hayu urang sami-sami wangun ieu channel ku cara toel like sareng subscribe. Pamugi kasayan palawargi sadaya sing janten sampeureun jaga di yaumil jaja. Amin ya rabbal alamin. Supados tenyang kolong teng kana waktos mangga urang sami-sami kawitan bae ieu guaran wilujeng ngadangukeun. Sabara-bara waktu geus kalarung ti satu tasna Raja Namrus perlaya. Nu akhirna Kanjeng Nabi Ibrahim amprok jeung hiji mojang lungguh timpuh andelemi anu gaduh ngaran Siti Syarah. Itu ieu ngarasa cocok jeung aya panungtun Allah Subhanahu wa taala pruk wae ngahiji kabeungkeut ku tali pertikahan. Kaayaan Nabi Ibrahim sareng Siti Syarah teh istuning nurub cupu pisan. Siti Syarah mangrupakeun wanoja anu kengeng kautamaan ti Allah Subhanahu wa taala. Disagigireun wanoja anu sejen. Aya hiji katerangan anu kasungsi ku pun emang di alam dunya ieu teh aya 5 wanoja anu kengeng kautamaan ti Allah Subhanahu wa taala. Kahiji Siti Hawa indung urang sararea garwana Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Kadua Siti Syarah garwana Kanjeng Nabi Ibrahim. Katilu Asyah Firaun. Kaopat Khadijah garwana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atu anu kalima Fatimah putri Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira genep bulan kalarung garwaan ka Siti Syarah Kanjeng Nabi Ibrahim ningali kaayaan umatna di Babilonia estuning taya euih-euihna. Dina hiji mangsa Nabi Ibrahim kengeng parentah ti Allah supaya anjeunna mangkat hijrah ka Palestina. Nabi Ibrahim teh gaduh 3 tempat dakwah, anu kahiji di Babilonia, kadua di Palestina, anu katilu di Mekkah. Mangrupikeun hiji katangtosan oge ti Allah Subhanahu wa taala yen nabi-nabi sateu acan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah dakwahna teh mung ukur kanggo umatna masing-masing. Benten sareng Kanjeng Nabi Muhammad eta mah dakwahna teh estuning pikeun saalam dunyaeun. Sok sanaos dakwahna teh mung di 3 tempat, namung anjeunna ngagaduhan jujuluk anu disebut Abul Ambiya, nyaeta bapakna para nabi. Hal ieu teh istuning cocok pisan sareng kanyataan. Rehna memang saleresna katurunan ti Nabi Ibrahim mah seueur pisan anu janten nabi oge rasul. Di antawisna Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Ayub, Yunus, Isa, pamungkas Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu nu tos ditangtukeun bring wae Kanjeng Nabi Ibrahim kali Siti Syarah ngawitan lumampah pikeun ngajugjug ka Palestina. Dekat satur di jalana Kanjeng Nabi Ibrahim kali Siti Syarah parantos dugi kanu dituju. Satu tasna sababara lami aya di Palestina. Kanjeng Nabi Ibrahim ngawitan ngarencanakeun pikeun ngawangun masjid anu tug dugi ka ayeuna. Eta masjid teh masih aya disebut Masjidil Aqsa. Gancangna carita Kanjeng Nabi Ibrahim kengeng deui parentah pikeun hijrah ka Mesir. Jarak di Palestina ka Mesir mah henteu patos tebih, mung dipisahkeun ku Laut Merah wungkul. Di lelewek eta teh aya 4 nagara anu ngariung: Palestina, Yordania, Mesir, sareng Saudi. Kanjeng Nabi Ibrahim parantos uninga tibeh ditumula yen Mesir teh kiwari nuju dipimpin ku
raja anu kacida dolimna. Salah sahiji kasawenang-wenangana nyaeta Raja Mesir teh tukang pulang paling ka awewe. Boh anu boga salaki komo anu lalagasan. Kitu petana teh lantaran dina pikiran raja di tiap awewe anu gumelar di alam dunya aya hiji kalewihan anu masing-masing henteu silih piboga. Kuhal eta pisan Kanjeng Nabi Ibrahim samemeh jengkar ka Mesir anjeunna ngawawadianan ka garwana supados di mana engke dugi ka Mesir teh kedah ngakukeun adi jeung lanceuk. Saparantosna tarapti segala rupina bring wae ngawitan lumampah ngajugjug ka Mesir. Jauh teburung cunduk anggang teburung datang. Kiwari Kanjeng Nabi Ibrahim kali Siti Sarah parantos aya di hareupeun lawang saketeng tapal wates Mesir. Katingali aya sababaraha urang gulang-gulang anu keur nahonan tugas ngajaga panto gerbang. Tukung silila antarana srog dua pihak kanana adu hareupan sarta pok gulang-gulang anu tihlananya ka Kanjeng Nabi Ibrahim. Bagea jalma anyar pinangih. Saha ngaran anjeun? Di mana anjeun? Jeung naon tujuan pangna datang ka ieu nagri? Pok caritakeun. Pok Kanjeng Nabi Ibrahim ngawaler kana pertarosan gulang-gulang sarta deak-dek wae anjeunna nerangkeun maksud jeung tujuan oge asal muasal anjeunna duaan. Oh, geuningan ti Palestina, tepati jauh atuh ngukur mentas laut. Terus saha eta wanoja gigireun anjeun? Baruk adinya kieu eta Ibrahim. Saperkara anjeun kudu nyaho katangtuan jeung aturan di ieu nagri. Anu kahiji eta awewe adi anjeun teh kudu lapor heula ka karaton. Menta idin ka raja kami nah meunang atawa hanteuna arandika tetep renggenek di ieu nagri. Anu kadua anjeun cukup cicing di dieu teu kudu make jeung milu ka karaton sagala rupa. Kasalametan adi anjeun aya dina tanggung jawab kaula. Pek wae anjeun mah nungguan di dieu bareng jeung gulang-gulang anu sejen. Kaula ayeuna keneh erek giringkeun adi anjeun pikeun miang ka karaton nepangan Kanjeng Raja anu jadi sesembahan urang sararea di dieu. Brawae dua gulang-gulang ngalet ngiringkeun Siti Sarah muru ka karaton. Satepina di karaton teu kira-kira Raja Mesir harita ngarasa kaget luar biasa. Wireh saumur dumelah kakarak harita ningali tangtungan awewe anu kacida gelisna lir wedadari turun ti kahyangan. Pok raja ngamimitian cumarita langsung ditujukeun ka Siti Sarah. Bagea Nyai wilujeng sumping di karaton si Kakang. Saha ngaran Nyai teh? Jeung ti mana asal muasalna? Saumur dumelah akang di nagri asa kakarak ningali tangtungan wanoja anu sampulur taya tanding siga Nyai prak balaka. Pok Siti Sarah ngawalar sarta nerangkeun kaayaan dirina jeung asal muasal ti mana anjeunna sumping. Oh, di Palestina jeung lanceuk ka dieu teh nganukur duaan. Pamaksudan erek ngadon bubuara tetep tumetep di nagri hade tina menan. Tapi sigana acan ayanya tempat keur Nyai pikeun nyaluuh di nagri sanak kadang. Kumaha lamun kieu wae nah daek dipileuleungkeun ku pun Kakang supaya harkat derajat Nyai di nagri jadi naik. Tur ta Nyai langsung baris diangkat minangka pramesuri ku Akang. Siti Sarah ngawaler yen anjeunna mah teu acan aya maksad pikeun jatuh rami. Lian ti kitu anjeunna oge kedah kenging izin heula tinu jadi lanceuk Kanjeng Nabi Ibrahim. Ai anak kitu mah Nyai teh nolak kana kanya Akang. Ulah montong kitu Nyai, montong kitu. Ceuk eta raja barijeng teu tatapasini ragamang leungeun katuhuna rek nyabak cangkeng Siti Sarah. Siti Sarah ngajerit dina ati neda ka Allah Subhanahu wa taala supaya dijaga diriksa tina pangguna sika eta raja. Saciduh metuk sausap nyata harita keneh leungeun raja merengkel heuras teu bisa diobahkeun. Ai Nyai
Nyai, kunaon ieu leungeun kaula jadi kieu? Naon ku anjeun geus dipilampah? Siti Sarah ngawaler mung rekes ka Gusti supaya disalametkeun tina sagala rupi gangguan kaasup kalakuan raja anu bade cumantaka. Cageurkeun kami Nyai, cageurkeun. Kami moal sakali-kali deui. Siti Sarah ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala supaya leungeun raja Mesir teh cager sabihara-sabihari. Sakadet netra leungeun anu tadi heuras merengkel teh ayeuna bisa diobahkeun kalayan sabihara-sabihari. Pok raja ngomong deui. Alah, bener Nyai, teu sakara-kara. Nah, geulis begitu. Padahal akang teh sejami leleungkeun ka Nyai, rek ngangkat derajat kahirupan Nyai di ieu nagri. Montong kitu. Nyebut pontong kitu teh raja bari jeung geus ranggah deui arek ngagabrug Siti Sarah. Tinggal sesentian deui jauhna antara leungeun raja jeung Siti Sarah ngadadak Perengkel. dua leungeun raja merengkel jiga tadi heuras teu bisa digerakkeun. Tobat geuningan ayeuna mah dua nana. Kunaon ieu Nyai? Gancang cageurkeun akang moal deui. Siti Sarah ngadoa deui ka Allah munut supaya leungeun eta raja teh cager sabihara-sabihari. Lir malam tumeraping api jereg-jeg harita keneh leungeun raja teh anu tadi duanana merengkel heuras teu bisa digerakkeun kiwari mah geus cager sabihara-sabihari. Nyai, lain ukur cuman tak ka anjeun teh. Meureunan anjeun mah rek pamer sihir hareupeun kami. Montong kitu Nyai. Sing inget tawaran akang moal nepi ka dibalikan deui. Montong kitu. Dasar jalma sakitu geus 2 kali menang kacilakaan atawa 2 kali menang paringetan. Manehanana teu kapok-kapok ayeuna mah leuwih rohaka gajleng. Manehanana ngagajleng ngaliwatan meja erek nubruk katangtungan Siti Sarah anu keur emok dina amparan jero karaton. Sobot badan raja keur ngalayang Siti Sarah ngajerit dina batin satakar kebek mulut ka Allah Subhanahu wa taala supaya disalametkeun tina panggadabah eta raja anu dolim. Sakadet netra Perengkel. kabeh awak raja ti suku nepi ka beheung merengkel heuras teu bisa digerakkeun. Walah, Nyai, naon anu geus dilakukeun ka kami? Ya awak kami kabeh ayeuna hareuras teu bisa digerakkeun. Suku, leungeun, ukur letah hukum nu bisa keneh ngomong. Ampun Nyai, akang ayeuna ampun. Moal sakali-kali deui. Tah saksina kabeh dayang jeung man-man anu nyaksian di ieu karaton. Cageurkeun akang Nyai. Siti Sarah neneda deui ka Allah Subhanahu wa taala supados raja didamangkeun tina kasakitna. Teu silila jereg-jeg deui raja teh cager sabihara-sabihari. Hatur nuhun Nyai. Kaula teu nyangka yen anjeun weruh sadurung winara akang janji kalian disaksi ku sakumna pangeussi nagri. Ayeuna akang mawani deui cuman taka jeung minangka hadiah. Akang boga budak awewe anu umurna sahanapeun Nyai. Pek bawa pikeun batur hirup Nyai tiluan jeung lanceuk Nyai Ibrahim. Hei gulang-gulang, siapkeun harta kekayaan jeung hazar pikeun dibawa ku Nyi Putri jadi hadiah pikeun batur hirupna. Sarta lamun geus beres gancang anterkeun Nyi Putri ka lanceukna anu keur neuan di tapal wates. Omat di jalan ulah digunasika kudu salamet nepi datang ka lanceukna. Mangga kula nuhun diestokeun pisan. Sanggeus sagala rupana rengse Siti Sarah teu hilap ngaturkeun nuhun ka Raja Mesir jeung pamitan bring Siti Sarah oge hazar diiringkeun ku sababara urang pangawa ngaleungkeun muru ka panto tapal wates pikeun nyampeurkeun Kanjeng Nabi Ibrahim. Eueuh waktosna seep cagah urang teuneun dihaneulem hieum tunda dihanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Mangsa datang samper deui teh hilap pun emang nada agung cukup lumur jembar hapunteuna boh bilih aya basa anu kirang merenah salami dipidangkeuna ieu rekaman. Pamungkas catur wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.